Bah ari nu dimaksud tradisi ngaseuk teh kumaha sih? Oh, ngasek teh Aipan salah sahiji tatanen ciri khas orang Sunda. Mimiti melak pare eta teh mimiti melak pare gitunya ngan cara nanti unik. Bah kapungkur mah nya kapungkur zaman ini itunya dilakurkeun nanti ku barudak ngora kuan oja sering jajaka eta teh ngasek teh jeung eta mah ngasek teh alat teh awi nyecepkeun awi janten ngalubangan awi teh tangkin teh binih pare teh di awurkeun henteu kawas malak pare di sawan teh nya diawurkeun tradisi kapungkur mah gitu nya sabari eta teh nyanak ka mama bekel mayor wah luar biasa tuh kapungkur. Jadi meureunnya bah ayekeun silaturahim urang teh meureunnya jeung eta para memang petani para petani silaturahim gotong royong leres jeung deui Aipan ulah lepat ieu nya kapungkur mah melak pare teh henteu asa kawas ayeuna ibaratkan aya tradisina mode ritual ngadoa urang teh sanesna ieu ngadoa sapertos lah mun ayeuna mah sok disebatkeun sasajen tapi sanes sasajen supados urang teh nyungkeun kaberkahan dina melakna supados panenna sae kapungkur mah teu asa melak pare. Matak abah ge aneh ningali kondisi melak ayeuna mah asa gampil benten.